Assalamualaikum, salam kata pembukaan untuk sebuah syairan. Mohon tolong didengarkan. Ngawitan anu pertama ku bismillah nu utama, alhamdulillah kedua, muji ka Allah Ta'ala. Sholawat serta salamna mugi tetep ka nabina, mugi nambi syafaatna pikeun urang sadayana. Ya syairan diciptakan, tercipta di pesantrenan, semata hanya hiburan jeung sekilas peringatan. Hai santri nu keur belajar, anjeun kedah dialajar, sing rarajin jeung ikhtiar, ulah didugikeun sasyar. Nalika keur milarian ilmu jeung kamanfaatan, ulah sok males-malesan, mantak gagal pengharepan. Para santrin santriat sing nyeurkeun kana tobat, ulah nyeurkeun maksiat, anjeun kedah sing taroat. Para santri sadayana sing sae gaduh akhlakna, komo santri katelahna, janten contoh sadayana. Ka para santri lalaki anu nuju thalab ilmi, tong gampang kagoda istri, tong ngarusakeun ngaji. Pesan kanggo amang santri sing enyaan dina ngaji, kangge bakal rumah tanggi, calon penerus kiai. Pesan ka santri wanita, tong gampang kagoda pria, komo kasemsem ku cinta, matak rusak cita-cita. Pesan kangge tete santri sing enyaan dina ngaji, bekal bakti ka suami, supados ridho ilahi. Apan kita kedah tau naon nu bade dituju, kedah mutolab ilmu, ulah sok elek ku nafsu.
sotekana ilmu sanes rindu kasih itu ngaosna bilih kaganggu dina sasih ieu teh ya abdi ngadoa nu mulia sasih anu pangagungna anu berlipat gandana nyeurkeun ngaos Al-Qur'an ngaos jeung ditajwidan makhraj sinareng sifatna kedah fasyih sadayana waktos ngaos jajariyah pada sedih rajeng bunga ngalap ilmu ta seindah pami ikhlas karna lillah ngaos tuhfatul atfalna jeung minhajul injalalna rupi-rupi ngaosna nu khusu jeung nundutana miwuruk Al-Qur'ana ku teteku kang hajina dina padara harita sebab butuh ka ilmuna dina ieu pesantrena niut urang sarerea niat miceun kabodohan mugi hasil kaberkahan.